Assalamualaikum. Tong hilapnya wargi-wargi pecinta dongeng Sunda, di subscribe channel dongeng Sunda 24. Hatur nuhun. Wilujeng ngadangukeun dongeng Sunda jejer carios siluman monyet. Sok ah. Sabot keur ngalenyap gorobas dirungkun gawir aya nu gorobas korejat atuh si Anan teh cengkatnya kalikeun. Naonnya nu ngagorobas bieu? Ceuk si Anan bari kodongkang kana duduk kuina tuluy gap kana karung jukut samemeh dipanggul nyacepkeun heula aritna dicecepkeun dina jukut karung. Samemeh ngalengkah si Anan harita teh kadenge ngagereneng. Padagna lembutna, Anan ayo urang balik. Kitu gereneng nasi Anan. Leos atuh geus ngagereneng kitu mah. Ninggalkeun eta tempat bari mangul jukutna. Sabot si Anan geus rada nenggang di eta tempat. Celung, celung. Harita dihandap walungan dina batu, katenyo aya nu ajleng-ajlengan. Kitu disadana teh. Eta nu ajleng-ajlengan wujudna hiji sato ceulinar bing, buntutna sedeng, panjang henteu pondok henteu, muru kana liang sedong nu aya di peuntaseun gawir. Sabot geus anyog kana liang sedong, blos atuh eta sato asup ka jero. Angin beurang geus ngagelebug, panon poe karasa beki moreret. Cirining waktu geus maju tengah poe. Urang lemur nu harita teh lolobana araya di sawah. Maju ka waktu reureuh saperti halna harita di hiji saung deukeut tangkal malaning belah wetan anu deukeut ka jero lemur aya dua jalma geus karolot. Harita teh nu awewe keur diuk, nu lalaki katenyo nangtung teu kungsi lila di salah sahijina kadenge cumarita. Mana baku abahnya? Tadi teu rarasaan mah disakuan kana kampret. Ceuk eta si Abah bari ngodokan saku kampretna nu digantungkeun dina paku. Abah mah sok kitu nya. Kapan Abah mah geus teu boga bako arina naon teh? Ceuk si Nini. Nyanya poho abah teh mah. Ceuk si Abah bari seuri atuh huntu nu ompong teh katenyo jelas. Ari si Nini harita teh katenyo muka boboko anu eusina sangu jeung deungeuna. Bah, ayo urang tuang heula. Oh, hayu. Ceuk si Abah bari gek atuh diuk. Kitu kaayaan si Aki jeung si Nini harita teh nu katenyo rek daraang. Sabot keur daraang ti kaanggangan aya nu ngingkig bari mangul jukut muru ka pelebah saung. Teu kungsi lila ge geus nepi. Pru karung jukut dipurageun. Aduh, milu heula reureubah. Ceuk eta jalma siga nu cape nu teu aya lian nyaeta si Anan. Oh, korek mangrusak itu guys, sialin budak wae si laing majang. Ceuk si Aki ngangap hengker ka si Anan. Kioi mah bisa wae. Temal si Anan
Si horeng si Aki teh ngaranna teh Aki Oib. Ari nu jadi pamajikana nyaeta Nini Iut. Sujang. Oh ya, tuang. Mohon mangga nih mangga. Boro Sujang, lain tawar gatan ini mah. Moal nih mangga we. Si Sujang mahnya. Boro jang daang yo. Moal ki mangga we. Temal si Anan anu harita teh diajak daang ku Aki Oib jeung Nini Iut. Lain ki nyuhunkeun cai lah. Oh jang, tah cai mah loba. Ceuk Aki Oib bari ngasongkeun teko jeung cangkirna. Ci Sujang mah ditawaran daang hese. Da teu acan hoyong nih tuang nage. Temal si Anan bari kodongkang nyekot cangkir tuluy nyicikeun cai regot atuh nginum. Alhamdulillah. Nuhun ki caina. Sami-sami jang. Ari Aki Oib jeung Nini Iut daraangna asa teu pararuguh meureun. Ari manehna daang sedengkeun si Anan henteu. Nenyo kaayaan kitu si Anan surti. Sanajan masih budak keneh ge, harita langsung rek neruskeun balikna. Si Anan katenyo cengkat, tuluy ngaragamang ngangkat deui jukutna. Kamana atuh jang? Mulang ki Temal si Anan leos atuh. Sabot si Anan geus rada anggang, Nini Iut kadenge cumarita. Lain budak teh ditawaran daang teh hese. Oh, laun murun. Teuing pedak eueuh dengan kejona meureun si Sujang mah. Meren. Kitu gunem caturna si Aki jeung si Nini nu harita sabari daang. Sedengkeun si Anan harita teh katenyo geus jauh, malahan geus meuntas cukang solokan nu asup ka jero lemur. Les atuh teu katenyo deui. Kocapkeun di jero lemur. Harita teh angin ti arah sawah nebak daun kalapa jeung daun tatangkalan sejen nu aya di jero lemur. Ti palebah sisi imah warga, sisi jalan di jero kebon sampe, aya hiji budak ngora keur ulak ilik, bari dodongkoan, bari toleh kucang keceng. Dina dampaleungeuna katenyo nyekel hiji alat nu sok disebut bandring. Sedengkeun dina cangkengna nyoren kantong wadah batu. Pletak. Harita teh kadenge sora batu nyentang kana dahan tangkal jengjen. Kleber atuh manuk teh hiber pindah kana dahan sejen. Puguh reuaseun meureun. Teu beunang jadwal teh euy. Ceuk eta budak ngora nu taya lian nyaeta si Apeng nu harita teh keur ngabandringan manuk cipeu. Sababaraha kali dibandringan eta manuk keukeuh teu beunang wae, nepi ka harita teh jengkel meureun. Sabot keur jengkel kitu, rentang-rentang aya nu ngalewat ke pelebah kebon sampe. Da puguh kebon sampe teh gigireun jalan. Pastina oge aya wae jalma nu ngalewat mah. Eta jalma nu taya lian nyaeta si Anan, bari manggul jukut. Nenyo si Anan ngalewat ka pelebah manehna, si Apeng serengeh atuh. Harita teh katenyo rada dongko. Si Apeng teu katenyoeun ku si Anan mah.
Da pugu di jero kebon sampe. Sedangkan si Anan di jalan. Harita si Apeng katenyo ngarahkeun eta bandring ka palebah si Anan. Harita dikecengkeun kana bujurna pisan. Teu kungsi lila oge. Pletak. Si Anan jol calangape kanyerian. Bujurna dibandring ku si Apeng. Sedangkan si Apeng nu boga dosana malah nyengir bari ditahan. Goblok teh saya teh anu maledog. Cek si Anan bari ngecakeun karung jukut. Bari ulak ilik ke sabudeurna eta tempat. Si Anan ngalengkah ka tukang. Bari ngilikan, tapi eueuh sasaha. Tuluy ngilikan ka kebon sampe sabari dongkok. Kusabab tangkal sampe teh jangkungna sarua sawak manehna. Nu matak daunna hieum katenyona. Harita si Anan dongkok. Barang dongkok anu breh teh si Apeng keur nagog bari nyengir we. Si laing geuning mangkelukna kurang ajar wani-wani maledog ka dewek. Ka dieu syaket. Ceuk si Anan bari amek. Ari si Apeng ngadon nyengir we bari cicing. Nanya si Apeng malah cicing, si Anan pugu beki amek. Harita keneh nyamperkeun si Apeng. Bari nyerepetkeun awakna semu dongkok ku gerakan lumpat bari rek ngajejek si Apeng kana palebah dadana. Rasakeun wawales dewek kurang ajar. Yah. Jeleng kalayang. Awak si Anan ngalayang bari suku siap ngajejek kana dada si Apeng. Nenyo pibahayaeun si Apeng rikat ngageserkeun awakna saeutik ka palebah katuhu bari ngejat. Plos, atuh puguh pikeun si Anan jejekana teu beunang ngeplos ngakan angin. Brug namru keuna kana tangkal sampe. Pletok atuh dua tangkal sampe parotong. Naon si lain Anan jual nyerang ka dewek teu puguh-puguh. Cek si Apeng bari nangtung nu harita teh geus cengkat. Sedangkan si Anan nu masih namru rikat cengkat bari nyokot tangkal sampe anu potong. Si laing puguh mimitian bari bledag ngababukeun tangkal sampe ka si Apeng. Si Apeng rikat eta babukan ditakis ku leungeunna. Pletok atuh potong. Sabar atuh Nan, dah heureuy dewek mah. Heureuy wes ya. Hiuk, si Anan ngayunkeun peureup ngarah kana gado si Apeng. Si Apeng teu kaburu nyingkah. Cedak atuh peureup buleud ngakan gado si Apeng. Aduh, kubrag si Apeng namru. Nenyo si Apeng namru, si Anan harita jeleng gerakan nang kamurag siap nyasar kana beuteungna si Apeng. Bluk. Aduh. Si Apeng ngagerung kadua kalina. Puguh si kuleungeun atuh neungel pisan kana beuteungna. Ampunan. Ceuk si Apeng, ampunan. Kehed sia. Tadi malah do dewek kunaon sia. Kuyeunya ku bandring. Ceuk si Apeng nyarita bari nang karak bengkang. Kadekeun sia teh bandringna. Engkau atuh Nan, jangan manuk wing. Kadekeun Ceuk si Anan bari nyokot eta bandring nu dicekel ku leungeunna si Apeng. Leos atuh geus kitu mah. Si Anan muru kana karung jukut. Tuluy dipanggul deui. Leos atuh neruskeun deui lengkahna. Sabot si Anan geus ingkah di eta tempat, si Apeng katanya ngagurinyal hudang. Aduh, goblok si Anan nyiksa ka aing, awas si Anan. Kitu gerenangna si Apeng harita bari nonyokeun peureup katuhu kana dampaleungeun anu kenca.
Sanggeus kitu sarua manehna ge ingkah di eta patempatan. Ang manehna mah calana ngarah ka sisi solokan gigireun sawah. Sedangkeun si Anan mah berasna tuluy teu kebon sampeu teh ngaler. Rada anggang ti imah si Apeng mah kahalangan ku kebon awi. Sedangkeun si Apeng mah ti kebon sampeu ka kulon. Kitu harita teh ngeunaan si Anan jeung si Apeng anu sanggeus patelak. Muru imahna masing-masing. Kayaan eta lemur imahna sing arenclo. Eta lemur katelahna lemur Cineger. Ayeuna urang caturkeun deui Mang Bisri. Anu harita teh geus bareres daangna. Terus neruskeun deui di garawena. Sedangkeun Maum ya harita teh katenyo diuk di tepas saung bari nyeupah. Sabot waktu geus bedug lohor, Mang Bisri jeung Pak Uje rareureuh tuluy dariuk deui di tepas saung bari arudud. Kitu harita teh ngeunaan kaayaan Mang Bisri jeung Pak Uje katut Maum Yah. Kantun ngantosan hujan mah Pak Uje. Sugan we seri ke sore hujan euy. Temal Pak Uje bari ngenyot udud, haseupna katenyo meuni mulek. Mang Bisri, engke bawa tanya goreng cau lumayan lebar kanu di imah. Ceuk Maum Yah kadege nyarita. Ya kan we celah ke dibawa. Bari ngenyot udud kituna teh. Tuluy bari ngaragamang kana goreng cau hiji. Atuh dihuapkeun. Sri, isukan mah wayah na ajak si Darmo gawe teh euy. Kula isukan mah rek aya perlu heula. Rek nempo kebon, kalmur Citalang, bejana rek aya nu ngajual. Mohon mah ngapa sugannya si Darmo na. Sugan teu digawe ka batur eta ge. Mun eueuh mah neangan we atuh saha we lah. Gampil Pak Uje. Teu aya si Darmo masih Kasim ge keresaheun sigana. Kitu Sri, saha we nu daekeun lah. Hari anjing gak abah teh ka Citalang nyalira. Nya sorangan we jeung saha deui atuh. Kapan si Jumri mah kur di lemur pamajikanna. Ceuk Pak Uje inget ka anakna nu harita teh keur di lemur pamajikanna nyaeta di Pasir Kumbuh. Bilih we bade sareng emak. Sok nanaon teh. Kapan boga nu digawe mana? Rek disuguhan ku saha? Jeung rek naon hayang milu sagala. Ceuk Pak Uje bari ragamang kana panekerna. Cekes atuh plenyun atuh udu deui. Haseupna meuni mulak. Bako silegit harita teh. Saha emang Pak Uje nu bade ngical kebon? Hari cek beja mah Pak Ukra cenah. Loba manehna mah kapan lobana teh di Citalang mah. Hampir manehna pisan kapan lobana teh. Pak Ukra bari nyot kana ududna kituna teh. Geus jam baraha ieu teh nya? Sigana mah lewat jam 1 mah yeuh. Ceuk Mang Bisri inget kana waktu. Ayo sigana mah yeuh. Nya atuh bade molang heula Pak Uje can kacai. Nya sarua we kula gencan. Sok atuh rek balik mah. Tah bawa goreng cau. Ceuk Pak Uje nuduhkeun kana goreng cau nu aya dina keresek. Atuh Mang Bisri teu talangke harita dicokot eta goreng cau teh. Tuluy ditalikeun keresekna teh. Tuluy nyokot pacul nu aya di gigir saung. Eta goreng cau nu na keresek ditalikeun kana doran pacul. Geus kitu mah tuluy dikana tak-takkeun. Eta doran pacul teh leos atuh geus kitu mah init di eta tempat. Mang Bisri ganeuang atuh mapai galengan muru kalebak ka cukang solokan. Les atuh teu katenyo deui sanggeus lewat cukang mah kahalangan ku tetangkalan nu aya di gawir solokan. Ari Pak Uje jeung Maum Yah nya sarua harita teh baralik. Pak Uje katenyo ngasupkeun heula pacul jeung parangna ka jero saung.
Ari maumyah meresan urut daraang. Sanggeus rengse harita oge duanana baralik. Lempangna dijajab ku hiliwirna angin berang. Sedangkeun Mang Bisri harita teh geus anyog ka cukang nu rek asup ka jero lemur. Karek balik Kang, ceuk hiji lalaki nu sahandapeun Mang Bisri tumanya bari mamawa jejer useup jeung kenceleng leutik. Rek ngusup ka mana teh? Ka walungan Kang. Tangari ngusup gila aing mah euy. Karesel tuh dah Kang euy. Oh, sok atuh. Leos atuh Mang Bisri teh neruskeun lengkahna. Kitu deui eta jalma nu rek ngusup sarua ngaleos. Eta jalma nu teu lian nyaeta Mang Empud rek ngusup ka walungan Cisokan.